Pet, Pet, coba kan dia Pet, Pet, Pet. Apa? Iya. Tuh ini gue karo. Coba kan dia. Bantuan abang ngoret dia. Bisa tong ngoret? Iya. Iya, Pet. Bisa toh? Bisa. Masih ra. Ngoret. Hirup di leuweung mah kudu daek ngoret, kudu daek ka sawah. Urang mun teu kieu Pet mau barang dahar. Masa orang mau jelema susah. Itu tah. Nu bener. Ngoretna. Emang yuk pelak ngan gitu, Bah? Pelak semangka lain? Lain lah. Lak mantang ieu mah. Ubar nyari beteng, Pet. Mantang mah. Kayak kopet amun ngakan mantang puakna gede. Isim lah, Bah. Puakna gede mah. Geus teuing gede-gede puak daripada awak leutik bae. Eta obat ubar asup angin ke dalon, Pet. Hayang nyaho mah mantang mah. Beledag ge muak kayak kopet. Bah, acing mah yang nginum, yang beli es. Sia mah, gara gawe sakitu ge. Aju hayang meuli es segala naon. Anjutna ge kene nya eueuh yo. Oh, aing nunduna ge. Ayo 2000 yo. Meuli limun kali itu. Abang geser haus. Boka dieu nya. Oh. Lieur boga bocah mah. Jajan bae ti isuk. Koski orangan ge boga anak mah. Beunang diri ge jajan deui. Kumaha aing deuk munggah hajina ieu. Kopet didulukeun aku aing. Sapu aya meureuh 10 kali mah ngenta duit ka aing hayang jajan bae. Aduh, Habib, keselen jadi balik serangan baik. Padahal main balik jadi kejutan jeung mehna. Perasaan yuk, kalung bagus amatnya. Iya bintang, iya bulan. Dimana pasti ada bintang, pasti ada bulan. Resep mana menanya. Lah terserah baterai yang belah. Tuh, boring amat ya serangan baik. Si gembel bae, si preman bae balikin dari angel. Bib. Sia ka mana bae? Sorry, Bib. Aing balik heula. Jangan balik angel amat ti tadi. Aing sesuatu. Sesuatu naon yo? Coba pereun mata sia ge. Gila bae amat sih buat ngelugu mata segala. Ya pereunkeun. Bukan anjing. Bademkeun bae. Oh, sabongan aing. Bener ya. Tada. Wow. Naon teman? Kalung lah. Kalung naon? Iya bulan. Oh. Iya bintang. Aju. Yang artian tuh. Endo. Berarti namun aya bulan pasti aya bintang. Berarti orang jodoh ya. Nih. Lebay sia. Nu PR merah be sih. Sia milih mana ya? Aing anu bintang. Kita yang bulan ya. Dipake nya? Dipakai lah. Oleh. Serem kalungna. Iyalah preman mah bebas. Tuh. Bulan aingnya. Tuh, bintang. Ya jodoh berarti dong. Ih, tahan teh aing jeung sia. Baduk. Oh, cangkeun lain lah. Tolong cacahan dong di jero kereta bae bari nantung. Rip, aing ngeriet sirah yo. Lihat naon? Yang kopi aing. Aing teh boga kopi di teu boga. Ya si belangsak amat hidupna. Ieu sih mah kitu ngomongna. Enggak bawa duit sama. Emang sih boga duit? Sarua aing teu bawa duit. Mana? Teu boga duit ngomong aing belangsak. Urang saya ngopi penting bae urang ngamedelan penting. Ngamedelan. Kan ngopi oh. Oke. Baru mau orang teu boga kopi, teu boga duit. Sabi dia. Enggak nih. Nyaho yuk. Bener. Ceng. Udah lah. Mana?
Mau dia tuh. Itu, ini bukan kena es. Bib, coba sasaran Bib. Bib, sasaran Bib. Amang, Mang. Mang. Wah, uditan. Buditan. Pakai meli es baru nih, mah. Sampai tuh. Meli pakai es, nah. Ini selain banding abah ya, Mang. Apa sih ya ke bapak Apa, sih Mang? ke. Preman mah bebas. Bebas preman mah. Aku pun ke abah. Pulang, Mang, yuk, ke abah, Mang. Enggak sih kali itu lah. Enggak apa sih ya ke. Gua apa sih kan bapak kalau Siap, sini, Mang. Masih gitu balik. Jangan pun ke abah. Kasihan yang mah. Apa sih ya ke? Apa sih ya ke? Bebas preman mah. Bebas, dia gua sini. Ayo, yuk. Kita anak saya. Los tuh anak saya los. Kasihan dong mah. Lah, kore meja ngopi tuh. Ayo ke. Es. Gimana ngilangin es? Tes. Seger. Eta budak gua kan. Karena ke abah aing be. Mau mentak berbejakeun, beuing. Kemana nyiar es? Lagi tuh si kopet. Itu tadi ngangel teuing. Dikoro aing kuat nyampe ka garing deui. Ngore ka tereh Anggus. Bah, es dicopot. Terus apet? Nah, di rumah duaan. Tah kos kumaha jelema na? Ngulung jak ta budak aing. Ini make tato. Oh, Ini di deui ceking detik. Duaan. di mana kuari? Terus kopet tadi ku kumahakeun coba diuk. Cari tangan ka Abah. Kumaha bae di ditu tadi? Ku eta budak. Kahiji dicekek. Aduh, kedua dikatakan atau kajarin dulu. Aduh, Bener pet. Juli, ngahyang kene panas jasa. Ngalunjak ta budak ka Abah. Emang tambah beja anak saha? Beja kan anak Abah gitu, Bahar. Atau yang dibedakeun, aceng anak Kang Bahar. Terus Ulah-ulah cenah ka Abah Bahar, ka Bapak Kolot kinang tangan. hardang amat aing ngepet ngadengeuna. Ayo stangkeun. Pikas-pikas ku yang kita budak. Ngalunjak. Ayo, Mas. Diklah di mana? Jangan pindah di balai. Tarangan situ mah, di bae urang. Ada ieu di mah. Di studio-nya. Iya. Beb, gitaran Beb. Cuacanya santai ya. Boleh. Nyanyi sih nya. Jangan nyanyi, aing joget. Oke. Nyanyi nya. Nyanyi ayo. Ayang kawin win ayang kawin oi geus teu kuat gerang peting bujangan isin ka Pak RT isin ka tetangga Ulah orang Beb nyampe peting. lele cenah kami bujangan lepeng ayang kawin geus teu kuat berang peting bujangan Goyang terus. Win ayang kawin Lagi Beb. Itu masih kaum jomblo. Lila amat yang menurun ke roket gitu. Paling jago lah. Naon nih, untung biar aing teh soek. Si naon halangan aing bae. Oke, teh sering. Woi, kaum jomblo. Kenalan dia, kemacul. Sok benar citaranya nak. Ya dah, Ganti nyanyi lah, ganti nyanyi. Kenalan. Bebas. Oke ya. Kenalan man. Terus ganti lah laguna. Kenalan. Jarang goyang. Boleh. Bisa. Jogetnya. Joget. Mari nyanyi. Iya. Tua dapat apa dosa-dosaku sayang cintaku sedih kau buang-buang. Ya yuk tulen lagu nama yuk. Berikan jarang goyang, Tulen ya jarang goyang, jarang goyang. Apa dosaku sayang cintaku sedih kau buang-buang. Yang kau berikan jarang goyang, jarang goyang. Nah, gara-gara si aing katularan jadi Emil Edan. Ugu sieun we Edan. Dan
banget tinggal sih sarua bae coklat nah. Pantes lah yang mau kedasi ge. Ayo mau balik meeting. Ada meeting naon, Beb? Meeting. No aya sinting. Yang mau edan tuh sadori. Syuk kita sadi gue. Dah yang diuk bae angker tali nangtung bae. Di bibir mungkin longsor bae yeuh. Tuh bentar sengaja yang di kena tambang. Gas. Yang mau edan tuh sadori we. Tambang tuh naon? Ngai kena bibir sia. Entah lah, emang sebut aing naon kitu. Untung teu pegat eta. Mun air keras mun sebut aing. Lebih bibir air keras ieu mah. Masih duduk. Lu boga duit da? Sini naon nyakeun aing boga duit. Aing ngopi. Tak boga ka hayang leutik amat hayang ngopi. Boleh. Balik meeting mah aya meureun duit. Aya meureun. Atuh aya lah. Ya saya parkir. Itu belikan kena kopi. Bungut jeung duit teu sesuai. Penampilan mah keren. Duit goceng. Itu yang beli kopi gitu. Gitu lah. Ayo asal aya bae lah. Oh. Beli dua langsung tahurnya. Oke. Tangguhan. Reman meuli ieu kopi heulan. Cancan aya datang ka budak. Aing lah ngopi lah. Jadi carang yeuh. Jadi interior si Raing. Saat batur sia. Atuh keudeng sih sabar. Ngeker di jalan ieu. Nah, Yo kopi yo. Reman datang. Biar man izin Yo. man. Iya jeung urang yo. Oh. Kan cuma duaan. Kan beli dua doang. Atuh duitnya gocengnya. Kalau duit yang goceng merena. Yang muli berapa gitu sih ya? Preman, rakus ya beli kopi nenu ukur 2 gelas doang. Menang-menang seember. Mere duit yang goceng. Ya. Kita menang sember mah tuh cempang, sember. Oh benar. Minum ku sia cempang mah. Gue sebelum ngomong sih ya. Tapi Beb ya, kurang duaan Beb ya. Ayo Beb, gantian Beb. Atuh sing ngantri sabar. Iya mah minum kopi kos doang, duduk nyokot biasa bae jeung. Beb, dulu Beb. Kunaon sadori? Woi, si ngopi apa ngakan Coklat eta. lengakan coklat Naon namanya eta? mah. Ngakan dodol. Dulu tejo. Kunaon sia sadori? Ngaca makanan ngaca. Biasa-biasa ngopi na. Uy. Soalnya kopi meureun ieu mah. Udah kebolokot ke bibir aing. Atuh sia. Kosong tilok ngopi bae, kot acak-acak lagi ngana bibir. Sadaraan ya ini namanya. Kunaon aing kasetnya? Oh, kasep. Tapi keung. Emang juga teh kuburan. Wis dah, tuker tadi sih wang dideleukeun awak ngalungan mah aing. Wang belikeun kopi enggeus, ngeun aing kulin lah. Jor ka ditu. Sinting lah. Nun kopi nya. Oke. Neng nonton si mana? Kesusulan abah, ayah tamu di imah. Oh, Namanya kemana itu ah? anu kulin di mana neng? Ih, lo keluarnya, kerobah saya mah soalnya. Oh, terus kudu kumaha ya? Terus yang rindunya biasa ya Kaisa. Kemana tuh? Kerobah tamu soalnya. Sebenarnya mah boga omongan serius jeung neng. Tunggu sabangkan dia bayar. Pantes lah neng ngomongkeun di dieu mah, kuduna di imah. Ih, dia mah keraya tamu abah. Emang tamu abah tuh bisa diusir neng? Iya tuh bisa tuh ngenangan lah ke abah. Spesial meureun ya. Pergi mana? Gimana sih? Tuh, saya satu. Saya Si Ron aja itu mah. Bangsat doangan. Dasar nama aing kararata anak aing ini malas aing jak amat si Ron. Masih ada dasar aing kesel sih ya. Bukan pet. Bukan pet. Woi, be gunung. Naik pokoknya. Jangan gitu kan. Woi, be gunung. Aing albatang kos. Bareng geus maling bae sia mah ka Iya aing. ngaganggu calon pamajikan aing bae. Abah mah dilepaskan. Balik sih balik. Lu jak sia aing. Balik. Aing teh tadi gendek balik ieu. Balik sih ya. Aing teh diburu gue nyempang. Balik. Ah, jadi ya.
budak gangguan tangan pemajikan nanya bae. Neng teu kuna naon? Bisa enak banget. Naon? Galak. Neng marah kakak. Neng gua marah tuh neng. Marah neng. Wah, kamu budak letik. Ih, Kan saya baik. akang sayang kan neng. Kamu itu, Pak. Mari, Pak. Apa, Pak? Pemajikan bet. Sampai pulang, Pak. Apa bobo? Ajar aing. Anak-anak tahu yo aing. Mau nanya ke si preman. Bukan nyamun jelema na. Oh no. Woi, Ayo naon Bahar? aing nanya. Nanya naon? Pip. Kalantang dak letik anu kamari di palakurang. Siapa pertanyaan? Aing nanya yo. Anak aing anu malak. Bah, iya mah ya nu malak mah, inu ceking, inu tatuan. Bener siapa pet? Heeh. Emang iya anak Iya. siapa Bahar? Ya gitu. Anak aing yo. Jatuh aing mau tanya. Emang sih anakan, Bah? Kalau ngomong sia. Sia nu malakan anak aing ngalunjak amat sia. Bukan, Bah. Cabokan. Mulai dari cabokan. Bener tanya jelema na pet? Entok masa cabokan nyokot teh. Ngomong berlebihan mah, Bib. Jelema di dia unuannya kain dan sia doang. Emang tanya apa eta Bahar? Eta anak siapa Bahar? Kumaha ini pet budak pet? Yo. Puskesmas. Rumah sakit. Kuburan. Sirotol mustaqim milih nu mana sih ya? Emang itu bisa dinego gitu, Bar? Oh, nego-negoan. Emang ini tukang sempak mesti ditego. Oh, nuringan sama Kumaha ini pet? Kunjulkeun, Mbak. Kunjulungan. Ulah dikunjulungan nu kieu mah. Kahayangna geus kieu melelecehan. Saya pare. Ulahan. Yuk, jeung aing. Ulahar. Yuk. Kemana Bahar? Kemana? Yuk. Kemana, Bar? Ayo, Bar. Ayo ke mana Bahar? Naon? Dengerin ke aing. Aisyah tuh jeung si Ronald. Mana? Tuh, ada. Oh,